bukan channelnya Muhibah Kru. Mama ibu sok atur subscribe ya, subscribe, nah gratis kieu like. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukadana parapatan Singaparna kota Tasik, sigana kerna rundutan nu ngajawab salam sorakna kurang tararik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun awi daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Melak jati sisi leweng di ceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, teu kapaksa. Moga-moga nu ridho nu ikhlas ngawalor salam ibu-ibu dikeresakeun ku Allah sing enggal tiasa arangkat ka Mekah. Tiasa ngalaman netepan di Masjid Nabawi, tiasa ngalaman netepan di Masjidil Haram, tiasa ngalaman netepan di payunan Baitullah. Ya Robbal, hoyong ibu ke Mekah, tos daftar acan. Atuh rek saha nu makalna. Nu kadua kangge nu ngawalor salam khusus kanggo para pamuda sareng para duda. Aya duda nu mana? Moga-moga para pamuda sareng duda nu ngawalor salam ku Allah dinasibkeun kenging jodoh anu geulis jiga abdi. Cicing aki-aki tong amin. Bu araya aya nu teu gaduh artos, nu gaduh hutang. Moga-moga nu ngawalor salam ibu-ibu nu gaduh hutang sing engal lalunas. Nu amin berarti eta nu gede tanagana. Alhamdulillahilladzi a'alla nikah wa nadaba ilai wa harrama sifa wa wa'ada alai. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Al-hadis amma ba'du. Nu dipihormat kasepuhan wabil khusus pengatur waktu, penjajab acara, master of ceremony, abang nu MC na aki-aki nyarios naga menik balelol beda rek nyangakeun ka nu geulis mah. Hatur nuhun Kang MC, protokol, pengatur waktu, penertib wanci. Ieu teh orang yang sangat berjasa kanggo abdi. Sanajan abdi tepikeun ka subuh calik dina ieu kursi,
Lamun ku MC tadi sangakeun ieu mik pasti abdi ngenong tebikeun ka isuk. Alhamdulillah salik di payunan ibu-ibu ditingali ku bapak-bapak sanajan kahareup can aya cai kakarek ngaji di suguhan dihareup jukut. Emang abdi me para alim ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus kersana ingkang rai Pak Ustadz Jajang anu parantos ngalantunkeun sababaraha ayat suci Al-Qur'an. Bu tiasa ibu ngaos Al-Qur'an ngahaluang sapertos Pak Ustadz Jajang. Masya Allah. Sedangkan ibu maot tiasa bagja di akhirat. Iwalti dianterkeun ku ayat Al-Qur'an, dianterkeun ku kalimah thayyibah. Saha nu bakal nganterkeun eta kanggo kasalamatan ibu jeung bapak, sanes para kiai, sanes Pak Ustadz Jajang, melainkan putra putri ibu anu soleh. Ibu hoyong gaduh murang kali soleh, nganterkeun bagja ibu dugikeun ka akhirat, pasantrenkeun ami sapertos Pak Ustadz Jajang. Ah cenah abdi mah da budakna ge geus dewasa, tengalaman di pasantren kawinkeun ka santri. Barokah ibu gaduh minantu santri mah taroskeun ka Pak Ustadz Jajang. Ibu gaduh parawan teu pilarian sapertos Pak Ustadz Jajang, gaduh mantu ka santri mah berkah. Mitoha koret ruqyah ku santri mah. Pamajikan cerewet entong, pamajikan cerewet mah bere rupiah. Sabab repehna awewe mah kunaon aja. Nah, ieu teh nu ngajawab teh berarti awewe ada uang abang, tidak ada uang abang. Berarti ibu-ibu mah alus ka salaki teh jiga angkot. Kumaha setoran. Ai dibere duit 1 juta mah sare teh ningkah ngadangkak jiga bakakak. Dibere duit 5.000 nangkup jiga keuk. Tung keripit sok atari bisa mah bantuan bibir nyungcung teu boga duit kasalaki ngajak perang mun salaki duitna carang kasalaki wung di dapur meuni trong-treng-trang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit kasalaki cawat ciwit bari gutak gitu kebirit ngabibita sayang berit. Hatur nuhun akang sound system. Ieu meuni enakeun mang mikna. Mudah-mudahan amang tukang sound system sing asup ka surga bareng jeung salon-salona. Doakeun ibu para kiai, para ajengan, para ulama nu aya di kampung naon ieu teh? Di Kampung Bojong, Desa Mekarsari, Kecamatan. Oh, punten ibu. Hapuntennya tak kieu abdi mari ngaos da cantuang teh sok balelol. Sugan teh Mekarsari, Desa Sukamantri, Kecamatan. Doakeun para kiayeuna ku Allah mudah-mudahan sing diparanjangkeun yuswana. Abdi bade naros ka ibu-ibu urang Bojong ibu peryogi teu ku kiai. Ibu butuh teu ku ajengan. Ibu barudak tiasa ngaos teh ladang dipapatahan ku saha. Ibu budak bisa maca Quran teh ladang diwuru ku saha. Ibu bisa rarakatan sholat tepikeun ka ayeuna geus kolot daek sholat apal bacaanana baheula dipapatahan teh ku saha. Ku ajengan mata keeng lamun di Bojong teu aya kiai, keeng lamun di Bojong ulama ngantunkeun ti payun. Rek saha urang naroskeun lamun masih keneh bodoh ku ilmu agama iwati ka kiai, iwati ka ajengan. Kumaha lamun ajengan tos daya naroskeun iwati ka budak ibu nu dipasantrenkeun. Leuheung basa lamun budak ibu di Bojong dipasantrenkeun, aya budak ibu nu ayeuna di pasantren. Alhamdulillah aya budak ibu nu ayeuna masih di SD. Teang atuh sarusul sinaruih da geus wengi ayeuna teh. Nah, cuma na budak sina ngarenong di SD. Kabayang budak ibu tadi pasantrenkeun, kiai na tos teu aya, ibu masih keneh bodoh ku ilmu agama, sok bilih bisi kasieunan urang ibadah ku Allah mardudatun la tuqbalu, ditolak teu ditari. Makana ya Allah suhunkeun ka Gusti panjangkeun yuswa para kiai nu aya di Bojong.
Abdi mah daripada kudu ajengan mau tipayun uyos Pak RW we heula. Aya Pak RW. Mana Pak RW? Hidup RW. Wabil khusus Sohibul Hajat, Sohibul Walimah. Kersana Bapak Haji Apong. Oh, punten Ibu. Alah salah bobo mau dibayar ki abdi. Ibu Haji Apong beserta Bapak Haji Uun Gumilar. Ieu pangantena Neng Siti Ulansari sareng Cep Maman Mubarok. Allah Neng ya teh meni saya kieu namina Mubarok anu dibarokahan. Nu diberkahan jadi mudah-mudahan ieu panganten teh pinuh dengan keberkahan. Oh, pokoknya nama berkah nu paling gede-gede nama Maman Mubarok. Ieu Cep Maman teh da geus teu kuat kitu yang geura bubar. Karunya tiburang keneh meni geus wiridan teu urun-urun. Ping ping cak cak ping ping toke ping ping cak cak ping ping toke ping ping cak cak ping ping toke. Naon Cep Maman hartina hayang geura dipecak peuting ke. Tenang Cep Maman mualami lah. Bu Haji Apong beserta Pak Haji Uun. Ieu panginten anu ngangkir abdi salaresna mah abdi da teu peryogi ku ece mah ku akang teu butuh. Sanes jaba akang mah ti tadi teh teu nyora-nyora atuh da. Ibu-ibu mah maca salam abdi ngajawab, diajak nyora tarik. Giliran bapak-bapak ngaharuleng we bingung disebut cengcelengan da arusik. Ari akang mah kalau marolok we ningalikeun abdi jiga nu barogoh akang mah geuning. Aneh abdi maca. Ari lalaki di mana-mana sok hese lamun rek nyora teh. Ece. Tah, tarik daramang. Pak. Alah kalah keung. Pak. Raja nyora pika keungon. Akang teh bade nyora moal Kang. Sok lamun bade sing puguh, lamun maot sakali atuh. Cek. Daramang. Pak. Akang calagor. Angor ece eleh sorak teh. Semarak suasana bukan berarti gudang garam pria punya selera. Tapi tetap ece kompakna, semarakna, gagahna, ramena suasana iwati ku awe. Bukti ayeuna oge geuning ka dieu nu angkat ngaji seseueurna. Awewe nu gandeng dina pangajian. Nu sok rariweuh ku pakean. Nu sok alak-ilik kana emas batur. Ajengan runtag rumah tanggana kagodaku. Pejabat dipecat loba nu kaolokku. Pengusaha bangkrut alatan katipuku. Nu gaduh panyawat bulanan. Sakoba atuh nu gaduh panyakit bulanan. Nu boga kiridit bulanan. Nu sok nganyuk tara bebeja ka salaki. Bahkan budak cerik oge di aisna soku ku samping. Astagfirullah. Teu kaharti. Ya budak cerik diamaikeun dina tak-tak ece. Bahkan ece lolobana dina neraka ge. Alhamdulillah. Ih amit-amit teu kapalang edan. Aya kana neraka alhamdulillah. Naudzubillah kemen. Tapi insyaallah urang dia mah ibu-ibuna keur mah gareulis. Sawareh. Kaciri katawis ieu mah istri-istri sarolihah pasti barakal jara di ahli surga. Geuning urang baba urang naon ya? Urang bojong mah meuni garaya daraek ditariung urang dia mah awewena sakalian keur pangajian mah. Ada balik ngaji mah anger datang ka imam mah tiung teh di alung. Hareud ararat bayeung bu upami istri ditiung wae sae awon. Awon, piraku keur dikeramas di titiung. Abdi teh titah jualan teh pucuk gitu. Hapunten Bu Haji Apong, salaresna mah ieu cai teh teu aya nu cocok. Teu, da duga kumaha tuh ce abdi teh soca teh. Ieu nu jadi masalah teh soca. Teu jelas we ningali teh. Duka kumaha, duka emang lampu nu rada poek. Duka aya soca abdi, da ieu ningali barudak yang ke budak keneh jang tapi ujang teh jiga aki-aki. Tah puntennya Bu Haji Apong tah biasana ieu teh sok saena deui teh ieu teh ku kopi gudeg biasana mah.
Punten Bu Haji sanes nyuhunkeun ieu mah ngawartosan we. Masalah Bu. Teraskeun ieu teh. Upuh lemur papayung masyarakat manawi aya Bapak kepala desa aya teh aya. Aya. Bapak kadusna aya. Nu mana Pak Kadus? Oh di nu poek. Ngahiji sareng jurig. Kapan upami jalmi mah ngaos teh sok di nu caang, jurig mah di nu. Jadi lamun aya nu ngaji di nu poek di dia berarti itu teh ngaranna nyumput. Ece, ih. Monya jurig di kopeah. Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, jamaah sadayana yang berbahagia kedua mempelai Neng Siti Ulansari. Alangkah saena upami nami istri nganggo Siti sapertos Neng Siti Ulansari. Ibu oge tah eta sae ibu teh namina Siti Maesaroh. Tapi upami moe parema jadi Siti Moesirah. Kapan ayyuhassina ismuhu upami gaduh putra teh ibu sae dipasihan nami anu sae. Di mana nyanakna upami ngaran budak tina Al-Qur'an. Sapertos tatangi abdi tilu adi lanceuk putrana teh namina nu pangagungna Humul Muflihun. Ngan panggilanna sok di Lili adina Aang Dartahum. Ngan sok di Aang anu bungsu nu awewe Isawatun. Ngan sok di Iis pokona mah sakulawarga beak sa-Al-Baqarah dipake ngaran budak. Hari kamari mah keur usum corona 3 tahun salakina teu usaha di PHK. Hayang we nyieunnan budak 3 tahun 1 tahun hiji menang 3 usum corona. Mang saha eta budak nu pangageungna Udin Kopidin. Ari eta adina ojak jaga jarak. Ai nu bungsu Yati Bansoswati. Lalieur nu sae mah nami murang kali mah Bu tina Asmaul Husna Abdul Rahman Abdul Rahim. Ari wargi abdi mah aya bungan rada kirang caket rada tebih jarang panggih pas penak teh budak tos rada ageng kasep. Sahana mi Gani cenah teh Haji atuh Gani mah tina Asmaul Husna tina Goni nganggo Abdun moal cenah amok molotot abdi mah lain tina Asmaul Husna Bu Haji Gani teh tina naon atuh kapan bapak abdi angga inung abdi nani jadi Gani. Oh kumaha cenah lamun inung maneh mumun bapak maneh iding muning. Kabayang lamun bapana tata inungna ai anakna teh jadi Neng Siti Ulansari pokona mah kunami sae manjing diange doa 1 pasangan 2 sejoli suami istri namanya luar biasa. Mudah-mudahan jadi doa ke rumah tanggina bahagia dunia dan akhirat penuh dengan barokah amin ya robbal. Lamun cek urang bojong mah runtut raut sau Yunan kacai jadi baraseuh ece kacai ngawasna teu kenging dilami-lami da ku urang bojong mah sanajan dilila-lila ge tara diarapalkeun ieu sok aya di dieu ibu pangaosan mingguan bulanan marhabaan yasinan mun aya nu maraot sok tarahlil tuh bisa nu maraot muanya nu maraot tarahlil inu hirup arudud Bu itu pada kamana teteh uih oh mudah-mudahan sing dipegat jurig Wasali mau barik ya nyarios teteh seri we tidak tadi terus sarolat Isya acan oh bilih teh acan da ayeuna teh ibu teh nuju didodoho ku malaikat Ijroil. Wah cenah Bu Haji manjing sieun ih maot mah ibu teh aya nu apal bisi ibu maot teu acan salat Isya ibu uih ti dieu nu acan tepan naretepan heula tong kabobo bilih kaboboan malaikat Ijroil nyabut nyawa eueuh kumaha eueuh jiga tatangga abdi kamari biodah ampir-ampiran acana tepan salat acana tepan Isya biodah kaboboan capek meureun uih ngaos ai pas gugah teh da kabawa ngimpi datang malaikat ka biodah cek malaikat man robuka kubug alah ieu meureun disebut maot Gusti abdi can salat Isya
ari rek hudang biodah teu bisa hudang burak ungap dipaksakeun ai breh teh sugan teh nya malaikat ari pek teh salakina luhureun biodah dasar kabawa ngimpi ku kupingan biodah man robuka si horeng teh salakina mah rok buka mata kade ece ari kewajiban ka salaki mah lain jang nu anyar nikah wungkul ece gaduh caroge ngawulaan teh kedahna istri mah komo wengi jumaah sok ece sakalian malam jumaah mah ulah sok lalajawe ikatan cinta hayo we si Elsa di lalajohanan si Andin jeung si Aldebaran aluk maduakeun si Catherine teh sing jadi jeung si Randy ece tuh dah seuri nyambung jeung jurig sinetron rariwuh kawulaan salaki malam Jumat teh bari maca sholawat ibu tah tadi teh poe naon bu wengi kamari teh wengi naon ibu malam Jumat kamari kayaknya maca sholawat 80 kali henteu man shalla alayya fi kulli lailatil zum'ah samanina marrah di mana maca eta geuning gantiin mah ku aki-aki nu mere kopi aduh hatur nuhun nya Kang mudah-mudahan Kang sing ditampi iman Islamnya aduh teuing sih ai sira di kopi ari baju kaos gitu ya Kang aduh manisnya kopi tidak semanis dirimu Kang aduh si Kang meni GR alhamdulillah turun baje obong sedikit ngantuk abdi ilang tah dedek teh geuning nya budak keneh kasep dedek teh geus aya kopi mah jelas ye ngan ieu ye ari tuur mah masih keneh lulus Bu Haji Uun duka kumaha ieu teh da tanaga lulus we biasana jag-jagna teh ku Pukari Sweat ieu teh luak liuk teuing hek neangan Pukari Sweat Allahumma sholli wa sallim wa barik Bu maca sholawat dina wengi Jumat 80 kali maka gufira dzunubahu samanina amah dihampura dosa 80 tahunan tong wa ka amin da encan macana ge insya ngawulaan caroge malam Jumat sabaraha cik ibu pahalana 80 akur bandingan anak maehan Yahudi ece mah moal mampu maehan Yahudi 80 matak malam Jumat we salaki paehan saya teu ngarti atuh cuma di jam 8 salaki mending geus ngodoan majaj eta teh cek santri mah di kamar teh ganeng bapak sia dadehem wae sampeurkeun kagok ieu keur masak di dapur yang harupan kompor cana komporna ka kamar ce taros caroge teh bapak naon tuh tita tadi babatukan wae ka dieu ari mama teu ngarti ayeuna teh malam Jumaah nya mama ge apal ayeuna teh malam Jumaah naon atuh ka dieu urang maehan Yahudi di mana Yahudina repeh eta dina jero calana mama jam 8 menang 80 maehan Yahudi jam 1 salakina nyaring mama naon tahajud lain bapak mah keheul ka Yahudi urang paehan deui ayeuna mah unggal jam ti jam 1 teh pikeun ka jam 3 haye we maehan Yahudi dijumlahkeun teh menang 8.000 hari salat subuh kaburangan atuh dihudangkeun ku hayam cek hayam teh betot Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi masalah yuk ibu ngaosna urang singkat padat melekat nu penting tong hilap engke urang euih ti dieu nyanda ilmu anu manfaat berkat hese ari ngajeng ahli barang dahar mah kieu ibu tos taruang teh ajan hah tadi ibu ti bumi angkat ka dieu sateu acan ka dieu teh taruang heula teu alhamdulillah aya tanagi urang tina saripati tuangan dianggu angkat ka dia syukuran karena tempat majelis ilmi urang sing nganten barokah ari ibu tuangna di dia sok beas atau sangu hah sangu sanes beas ngan peda eta sangu nu dituang ku urang asalna tadina tina piring maknya nyomotan remeh tina beas tina piring oh sok sanes ibu taruang dina piring oh sok teu kenging nu sae mah tuang mah dina kursi nya dina karpet atuh emut ku ece lamun ece tuang dina piring bade sae eta bujur nyengcerena piring sangu dibalatakeun na kursi lari lah ngaji jeung pasien mah teu nyararambung ngan makanan pokok teh beda-beda ibu di urang sangu son teh dalamun di Madura mah makanan pokokna sanes sangu tapi jagung naon bu sing tarik atuh di mana
makanan pokok di urang manaon sangu di Madura mah jagong ari Japati manuk Japati mah manuk manya Japati jagong wah jadi tuna jagong halaliber di Maluku tos benten deui makanan pokok di Maluku sanes sangu sanes jagong tapi sagu naon Bu sok bekas kentong ditahan di Madura makanan pokokna naon jagong di Maluku mah sagu ari urang manaon jelema astagfirullah Pak RW paingan ieu masyarakat di bawah ngobrol teh teu nyararah mung wae si oreng nu diharupan teh remeh geuning udah cuma tunggu ngaku sangu urang mah jelema kongkorongok ari nu kitu naon ce sora eta mah mana hayamna eta mah sora ngan sorana sora naon sora abdi ecuk kitu areling tobat ecuk kamu balik nyebut hayam kapan nu kongkorong teh abdi monya hayam ditiung Neng Siti welahnya Neng Siti Cep Maman asli orang Sunda ya Cep Maman deh dalamun orang Jawa mah momon kapan ari Sunda jeung Jawa teh hanya satu bedana teh sahurup Sunda mah kana a mun ngobrol teh Jawa mah kana mun di Sunda jajak berarti di Jawa mah sok tong teu nyoraja bekaskeun tong ditahan dina ti koro bisi batuk mun di Sunda tata berarti di Jawa mah awas Kang teu nyora mah akang burut ca balik teu Kang harulang wae atuh deh mun di Sunda nana di Jawa mah nono mun di Sunda batal berarti di Jawa mah botol mun di Sunda katak di Jawa mah bangkong kapan kotok mah hayam euceu mun di Sunda kuntul berarti di Jawa mah tong seuri teu butuh ge ngajawab sok da euceu teh dina hate teh aya jangan jawab lin tong ditahan sok bekal wargeun yo ce Indonesia teh merdeka ayeuna teh geus 70 genep tahun merdeka teh nikmati kemerdekaan rek nyora rek seuri ulah sok ditantan sok nu dina hate mun di Sunda kuntul di Jawa mah bango euceu astag naon senyum di baledog putih pucuk tung nakana mun di Sunda kuntul di Jawa mah bango kapan kuntul jeung bango teh manuk sawah itu teh Bu lanjut Neng Siti sareng Cep Maman ayeuna teh bade maleman pertama bulan madu sami we sareng Bu Haji Apong ge da sering teu aya bulan alaeun nya Bu abdi mah ieu teh da bingung bade ngaleut teh Bu Haji. Hapunten da ieu teh kopi moal dileueut komo teh pucuk. Nalangsa abdi bade ngaleut teh pucuk teh inget ka salaki. Resepeun kana teh pucuk. Piraku abdi kudu ngaleut nyalira. Tos Bu Haji keresekan we. Masya Allah di ditu di bumi Bu Haji abdi teh barang tuang nuang bugis we hiji. Atuh da bingung ningali kue ucuna kelor pinuh bari teu dibukaan. Kue pengantin teh dikeurutan tibang ningali bios ketang cenah engke dibahankeun. Punten Bu Haji eta mah nu biasa eta pada uih ngaos tinu hajatan nikahan besok aya kue panganten dina bagasi teh nu biasa ieu mah cenah di dieu mah teu biasanya biasakeun teh ayeuna Bu Haji. Wasali babarik Masya Allah Neng Siti sareng Cep Maman nikahna tadi Bu orang mana ieu teh Maman teh Neng masih kene orang Ciawi aduh caket geuning gaduh jodoh teh tah kedah kitu Neng gaduh jodoh mah ulah tebih-tebih punung teh bari nyusul apal keturunan ari caket mah Masya Allah Neng Siti Cep Maman nikah teh yakin gaduh tujuanana pasti semua pasangan hoyong bahagia rumah tangga dunia jeung akhirat. Syaratna Neng Maman lieur syaratna Neng Siti Cep Maman lamun hoyong bahagia sing kuat iman. Ari bahagia teh Neng Siti lamun cek urang bojong mah kieu gaduh pakaian weuteuh dahar seubeuh imah
pageuh pamajikan carang reuneuh kolor teu weleh baseuh da unggal peuting ngeureueuh. Sabalikna tina bagja cep maman sangsara, ari sangsara hate capek, jantung kusut, awak begang, panon celong, pikiran sulit, dientrep ku bingung, diprovokasi ku khawatir, pikiran sumpeg, sirak balideg, irung mepeg, celik budeg, lengkah gejed, awak gayebed, mata ruseb, ditambah ku budak sadayana geringan, nu ageng TBC, nu cikal amanel, nu leutik cacingeun, nu bungsu bisul, nu awewe conge ripuh. Makana iman kuduku yuk we gerak Neng Siti cep maman ibu bapak urang tingali tina ayat wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwaja eta teh kadituna ibu bapak ayat pi imaneun tina sebagian tanda wahdaniyatna Allah. Allah teh parantos nyiptakeun ka urang serba berpasang-pasang. Ku Allah teh dipasangkeun ibu di alam dunia ieu teh luhur sapasang jeung handap, kaler sapasang jeung wetan sapasang jeung bantuan atuh da capek, kaler sapasang jeung wetan sapasang jeung beurang sapasang jeung awewe jeung naon sababna ibu Allah nyiptakeun ka alam dunia beurang jeung peuting. Da geuning manusia di alam dunia teh beda kahoyongna. Cek sawarek manusia, ya Allah dunia ieu teh hayang beurang wae ulah aya peutingan. Ya Allah cek sapali hayang peuting wungkul tong diganti ku beurang. Tapi ternyata sepanjang dunia ini berdiri siang dan malam akan tetap silih berganti. Kabayang lamun alam dunia ieu ku Allah diciptakeun beurang wungkul teu diganti ku peuting. Yakin dan pasti temperatur udara akan naik di atas 1000 derajat Celcius. Berubahlah wajah dunia ini menjadi lautan api hangus terbakar dunia dan isinya. Sabalikna lamun alam dunia ieu peuting wungkul teu diganti ku beurang, maka temperatur udara turun di bawah 1000 derajat Celcius. Berubahlah wajah dunia ini menjadi lautan salju ditutup ku lautan es. Bekulah darah jantung manusia takkan tumbuh lagi, pohon-pohonan takkan tumbuh, matilah seluruh makhluk yang bernyawa. Untuk menjaga musibah semacam ini Allah ngadamel hukum azwaja sapasang sapa dengan satu firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Tu geuning arapal albab nama. Tong balangah pangaosna ka dieu melongna ka abdi. Bapak resep henteu ka abdi. Henteu hajan teuing da abdi ge henteu. Kamari mah emut abdi ngawas ibu di daerah Jampang Kulon Sukabumi. Wah, lebih 2,5 jam ngawas teh semangat ibu. Da hayang kapuji ku panitia. Comongahna aya 4.000 mah. Di dieu ge alhamdulillah aya 1.000 mah jeung nu teu hadir. Dipayunkeun aya pemuda ibu mustami TKC. Pada mah dibandingkeun jeung kadus mah teu sakieu-kieuna can. Teu cara di dieu nu dipayun teh aki-aki unggul. Jadi teu semangat. Masya Allah ibu ari ngangos kan nyanak mobil tedugi kali itu bu tedugi ka lokasi dijemput abdi ku motor bek tu nu tahun 70-an teh nu setangna geus beureum jiga bangbung bitis tukang ojek mani geus harejo balas nyelahan motor teu kaop diselah ceplak kana bitis selah ceplak da maklum geus dikanceng ku karet ban naik motor ibu sabaraha kilo cik 10 kilo dugikeun ka lokasi abdi teu era yuh ngajegang da pawur jalan anu leueur teh muntang kana beuheung tukang ojek. Lamun tukang ojek tarik mawa motor cekek ku abdi teh. Tarik cekek geger tukang ojek kakarek cenah mawa penumpang kieu. Aya setang dina beuheung. Pasea we abdi oce jeung tukang ojek. Cek abdi teh kakarek sarua abdi ge tukang ojek jiga kieu. Masya Allah ibu dina tengah perjalanan motor mogok disalah tedekeun disada. Mangku naon ieu motor teu disada punten cenah Bu Haji bensina banjir kudu kumaha atuh wayahna we cenah abdi nu nyelah Bu Haji nu ngenyot bensin nasib ai datang ka lokasi alhamdulillah semangat teu inget kana balangsak tadi unang 2 jam ari turun tina panggung musibah panitia mere amplop ipis penasaran abdi angkat ka WC api-api puguh hayang muka amplop dibuka teh 30.000 aya ngaranan jang protokol mata punten Bu Haji teh ayeuna pisahkeun bisi pahili
manajang abdi manajang MC. Eta aja ari uih teh di kana motor nu tadi kundeui diantorkeun wah mawa berkat 4 kardus naik deui abdi ngajegang da melaan berkat. Loh ojo teu kuat ojo sedih na teh panghanapna kardus teh cau eusi teh kardus nu kadua beas da sok biasa tinu hajat teh sok aya beas ojo punten nya Bu Haji mah nu biasa kue panganten ojo dinu katilu eta nu kaopat mah hayam hirup da ngahaja ami ka keupul hayam teh bisi lepas jeung riweuh nu sabelah nyekelan hayam nu sabelah muntang kana beuheung tukang ojek sarepet lu ojo eta meni tarik si goreng remanana ngeplos pas mudun ojo culaeut cungkir ceger nabrak tangkal kalapa akhirna tukang ojek yang saya dina kotakan sawah teuing kumaha eta nasib tukang ojek abdi teu panggih deui teu hirup teuing paeh harita da abdi mah penting harita geus mikiran hayam lepas moro hayam sorangan da bisi katanyaan ku salaki menyebalik teu mawana naon hayam luput teu kapanggih manggih entok batur eta we nu dibawa Masya Allah nasib tapi insya Allah ti dieu mah moal wasallim barik matak urang sing kuat nah aya kitu ibu urang nusok matak ngagoda kana iman sanes kanggo neng wungkul ece urang oge ieu ke rumah tangga pasti aya gogodana pasti aya cocobana mana nusok matak ngagoda iman hiji awe komo awena geulis jiga abdi mah mata kadus gitu ngicep-ngicep setiap abdi ngalieu kadus geus teri wae jadi pertanyaan dalam hati ada apa sebenarnya di hati kadus Bu sapi sanes istri model kieu istri solihah ieu mah nusok ngagoda iman mah istri dajal awewe dajal nusok nembong-nembongkeun dada jeung bud make setelan BLD buja liat dunia bajuna leungeunna lurah luhur sabelah rokna bupati buka paha tinggi-tinggi tapi da urang dia memeni baru nih berbusana muslimah ngan aneh padang dadan ibu upami angkat kana pangosan mingguan mah beda tara kieu kana pangosan kieu mah da panginten kanu hajatan ni garinding gaya ai kana mingguan mah biasana nini sok make sarung jeung samping kari-kari kana pangajian ayeuna mah da kena-kena bade ningali hadroh jeung genyering eta sinini make calana legging teu ngingetkeun bitisna geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si Nini dikoet ku anak kucing dikoet ku anak oh sok cek abdi ge bekaskeun sok datara unggal minggu ieu kikieuan teh dikoet ku anak cing eta nini make aduh pan pedo ngajak edan mah nyamung resep Allahumma shalli mabarik Bu ari ibu ka dieu teh dipaksan teu aya nu maksan teu angkat ti bumi mapatan nepi kana motor di jajanan teu ku bapak hajat di buruhan teu ku Bu Haji Apong ning dadae kanan atuh bade naon ka dieu bade tolabul ilmi asa ku hade ece padahal mah di bumi ece teh naon atuh da tunuh mending keneh bobot tadi selimut ikatan cinta keur aramena pokokna mah ece mah loba lahanca eta teh ditinggalkeun di bumi kunaon geuning angkat kana pangajian sementara ece nu maksa teu aya dipaksa henteu padahal ka dieu sadayana kumaksakeun ngan kumaksakeun eta angkat di bumi ka dieu sadayana ece bakal jadi nilai ibadah da urang ka dieu kaya-kaya ngambah jalan keur ka surga ibu hoyong ka surga terang jalana yeuh urang wartosan ku abdi barengan geura ka mana mah ece jalan lain kitu meni tarik celengkeung bari salah ka mana mah ece jalan ka Jogja kitu ka dieu mah pakadus ka Palihwetan ka mana mah ibi jalan ka surga ka dieu mah ala ece ka panga naon akang ka panganaran raja nyora teu bener kapanga sok balikan deui kapanga kurang kompak sok yang dia Kang ka mana mah ece jalan bagus ka dieu mah emak ka Palih ka mana mah akang jalan
kadia ma ala ibi kapanga osan tuluk tuk 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 keheula saha nu miwarang nyebut jereng eta jawab ece pelanggaran ih abdi mah teu nitah sok abdi mah jujur eta ece saha nu miwarang nyebut jereng aya henteu baradami heula henteu nah kunaon atuh ka nyebut jereng oh nya cenah da teu ngareuna atuh da getek cenah Bu Haji mun aya tuluk tuk teu ngajawab naon sabab ari jreng jeung tuluk tuk teh setelan ari tuluk tuk teh tepak jreng teh igel si di mana aya nu nepak pasti ngareunah lamun di igel ngan igel diri jeung tepak diri teh ibu sing ngartos definisina takwa ari takwa nyumponan parentahan Allah jeung nyingkahan larangan Allah eta teh takwa teu beda jeung tuluk tuk jreng tuluk tuk Allah tadi nepak ka urang nitah ngaji padahal ibu teh geus nyepeng remote tapi ketika remote tos dicepeng nepak Allah tong dicekel eta remote tuh nah pareman TV tuh di Pak Haji di Bu Haji Apong aya pangajian sok mending kene init kana pangajian langsung ibu singkil ngigelan kana tepak ti Gusti alhamdulillah sabab jalmi anu angkat kana pangajian mah teu hiji nilai anu teu jadi ibadah lengkah kana ngaji mah jadi ibadah keupatna oge jadi ibadah diukna oge bari nunutan oge eta teh jadi cek saha nunutan jadi ibadah boro-boro nunutan nu beunta ge can karuhan Masya Allah mudah-mudahan syariat Bu Haji apa ngumpulkan orang hakikatna Gusti nu masuci nu ngumpulkan orang wengi ayeuna urang sing dikumpulkan ku Allah jaga dugikeun ka surga mun ayeuna ibu betah carik di bawah tenda nu sakieu gagah jeung megahna isukan urang di akhir hayat di poe kiamah sing carik di bawah bendera junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal sing kuat iman nu matak ngagoda iman teh awe ayeuna punten ayeuna cep maman Neng Siti Gelis teh masih keneh tuh parawan statusna tos beda mun kamari parawan tadi itu nikah ieu jadi pamajikan cep maman mun kamari jeung tepikeun ka tadi memeh di akadan masih bujangan status ayeuna bukan lagi tapi jadi salaki omat cep maman karena Neng Siti cantik itu ayeuna Bu ibu baheula geulis henteu peot sote ayeuna Masya Allah makana kadek Neng Siti cek maman tujuan nikah litas kunu ilaiha dina ayat Al-Quran supaya tenang supaya tentram ngan mihape tina gogodana bisi eta katentraman kaharmonisan kagoda ku awewe da ayeuna geulis sote ayeuna sabab modal rumah tangga nu matak ngaharmoniskeun wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah hiji mawadah dua warahmah naon ari mawadah teh adalah bog da teu mungkin ayeuna Neng Siti kersa ditikah ku cep maman lamun Neng Siti teu bogoh cep maman oge moal mungkin daek nikah ka Neng Siti kalau dalam hati cep maman tidak ada sebuti rasa cinta tah geuning nyambung da pasti jeung juring TV moal teu nyambung pada makhluk nyawa sejak lama hingga kini tetap suci itu cek abdi mah sairan eta teh kurang tepat da cinta urang ka salaki mah tidak abadi nu abadi mah cinta Allah ka hambana nu abadi mah cinta Nabi ka umatna nu abadi mah cinta indung ka budak mohon Bu ari cinta ibu ka salaki mah teu abadi cinta salaki ka pamajikan yakin moal awet da cinta eta mah sokeuna ku seep sanes setan teu aya kabeja cinta di dahar setan Kang cinta urang mah sok aya seep nah makana kalau seandainya ayeuna cep maman karena cantik cep maman teh cuma kamu cintaku di dunia ini cuma kamu sayangku di dunia ini tapi cinta itu karena kecantikan cinta itu karena kasep yakin cep mama Neng Siti itu mual awet dan nu kasep geus kolot mah mual kasep kasap sok salaki ibu beki kolot beki kasep beki kasap mata abdi mah bade naros ka ibu ayeuna ibu ka salaki bogoh keneh henteu jawab tong asa-asa jujur we bogoh keneh henteu da mau dicarekan itu kitu akang bogoh keneh teh ka pamajikan walah wadul
Saya percaya. Piraku bogoh kanu pongpet. Nya ompongnya lepet. Sok akang lamun ciri akang bogoh kene ka pamajikan. Akang moal matak mungkin mojo ka bojo. Ieu malam Jumaah di deuketan lah kenal nafsu. Baru eta mah teu kieu mamah teh payudara teh alus. Ayeuna mah di toel ge menit oyag-oyag. Ciri akang teh geus teu bogoh itu teh. Ayeuna mah dibawa nang karak nempuyak juga ceploknog. Dibawa ngarengkol keplok. Dibawa dongkok kalah unta antung juga sarenro. Ye, dikenyot kalah nyelap nah huntu. Atuh kang wajar we hitung-hitung ada harba sok urat tuh. Hayu ade poyok sok geraco. Sakapeung mah aya ka teu panuju pasea. Oh sok ibu pasea jeung salagi. Jujur osok tara. Pare-are omong. Pabaeud-baeud. Pabetem-betem teu puguh judul. Oh teu puguh-puguh baeud weh. Juga salaki abdi tah kemelem saminggu ka tukang buah japong nyeri na teh. Ari ate kunaon mamah uing ngawas baud teu beunang ditaros maca salam mamah meuli teu nemalan. Ate kunaon sih? Ate hoyong kopi. Mung. Hoyong naon atuh hoyong nenen teu hayang. Si atuh kunaon ate sok sing atuh sok ka mamah. Bisa aya ka teu panuju mamah teh uing ngawas capek hoyong istirahat ulah kieu. Mamah moal bisa istirahat lamun kalah ngajak pasea kieu. Sok we lah rek saremah. Mama percaya ya mamah balik ngaji. Astagfirullah. Kunaon pangal disebut mamah moal percaya mamah uing ngawas. Nu puguh macan mamah teh tas ulin. Astagfirullah aku naon yuh pangal disebut tas ulin. Maknya abi yuk ngilik-ngilik karena bagasi mobil. Nanaon biasa nage. Punten Bu Haji. Biasa nage balik ngaji mah pinuh membet aku berkat. So aya cau, aya bolu, aya kue panganten teuing mah teu apal mamah mah. Jung susul ka panitia. Ngerece geus di kumaha-kumaha geus salaki menang saminggu baeud jeung abdi teu percayaan abdi teh tas ulin. Tanya cenah balik ngaji. Nanaon kitu ta Bu Haji. Matak nitip ka Bu Haji. Abdi uit ki dieu tong nyieun pipaseaeun jeung salak. Hi abdi mah daripada engke kudu pasea jeung salaki deui, mending ribut teh ayeuna jeung nu hajat aja. Wasali barik. Duh hapuntennya Bu Haji, Pak Haji abdi nyeros kitu omong atuh dianggap heureuyan Bu Haji. Ieu mah da nu atos jadi pengalaman nu atos ieu mah Bu Hajinya. Bu Haji mah teu acan ulah seremutan Bu Haji sok we ka nu atos nurutan. Abdi mah ngahaja ngobrol kitu teh ame aya persiapan. Bisa aya kue panganten encan di kardusan. Aduh Allahumma sholli barik. Bu. Cinta tong karna geulis neng cinta tong karna kasep. Da cinta ku kasep moal awet, cinta ku geulis ku harta, ku dunia, ku pangkat, ku jabatan moal awet. Nu awet mah cinta urang karna Gusti. Menerima apa adanya pasangan urang, salaki goreng patut. Ku batur dipoyok ke ceteng upahan bapak tong nyeri hatenya. Bapak teh mana jadi sabiwir hiji di bojong, bapak teh majarkeun teh butut. Mamah nyeri hate teh, Pak mamah mah henteu. Cek mamah mah dah henteu, Pak. Eueuh deui pokona mah Pak di bojong manu pangkasep-kasep na ngalempereng koneng parat ka huntu-huntu. Iwati bapak salaki mamah gabrug teh ceu salaki ngagabrug. Mamah. Nuhun mamah. Ya Allah, Bu. Aya di dieu jalmi nu huntuna koneng. Jawab aya teu? Aya cik eta lamun jalmi huntuna koneng ibu jorok henteu? Teu jorok eta teh ajaib. Ajaib dah huntu mah di mana-mana ge tulang lain koneng, Cak. Ih atuh sok pikir ku aca. Lamun jelema huntuna koneng berarti gugusina ge cikur meureun. Geus lieur ah. Bukan bahu berbintang, bukan leher Oh, kata bantuan tah. Sok nyora kan terus itu mah tong nyarolek parah meureun sakali. Yang kudambakan pria yang punya bukan alis berukir, bukan bibir bergincu. Yang kudambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi lain toet-toet. Ternyata ramung si gitu. Parang aca cinta karena dasi. Si akan segera basi, cinta karena gincu akan segera layu. Allah nu kumaha atuh sebetulnya seorang suami yang didambakan seorang istri yang memang suami itu punya perasaan, ngarti kana kacape kariweuh kaayaan nu jadi pamajikan. Intina masalah kita ngaharga sok aya da buat tuh salah kita hayang ngeunah sorangan. Udud hayang karik ngenyot. Baju hayang karik make istrika cadu. Pamajikan riweuh mung mantuan.
dahar hayang karik ngahuap udud hayang karik ngenyot mu aya pagawean sare teu sare ngusup teu ngusup gapleh mending paeh we salagi itu mah paeh kedulna atuh ece. Punten Bapak, yang didambakan seorang istri adalah istri yang bisa menghargai, yang dihargai kusua. Sekali istri hatinya terluka kang bakal hese obatna. Naon sababna kacape awewe teu sebanding jeung kacape lalak. Sekalipun akang bobolokot kuletak ini ti isuk ti imah make duduk ku ibutut untuk koneng suku jebrag tongong hidung. Mangul naon? Mangul doran cenah paculama di tukang tuh. Nu dipangul mah naonna? Eta pacul di tukang digagantelan ku teko jeung cangkir nu geus meunang geus jancai herang datang ka sawah salaki ece ngulang-ulangkeun pacul ti isuk tepikeun ka lohor melaan anak jeung pamajikan balik ti sawah ka imah tuang tos desayogikeun sagarupa tapi yakin salaki mah Bu geus uwi ti sawah tepikeun ka burit teh teu aya di padamelan ngareunah geus cicing hunang hening tapi punten Pak istri engke katingali ku cep maman komo geus boga budak riweuh beki namahan beurang nyamel ti peuting so atuh beurang nutu ti peuting budak nuju alit keneh koceak nangis keur hamil nage urang teh geus riweuh menikat bingung mawa patuangan teh neng ayeuna alus keneh salira neng istri mah dikeureuh pasti bareuh so komo tadi kabe mah mungkin wae 4 bulan kaharep 4 bulan usia hamil leheung awak alus keneh geus 8 bulan maneng teu puguh make baju gamis juga orai kadut diuk dina kursi kalah juga ceng-cengan si Semar ya Allah tapi punten cep maman entong moyok bahkan cep maman teh kudu menjadi suami yang setia selalu siap antar jaga komo bisi usaha jauh tong dititinggalkeun geus 8 bulan hamil mah bahaya bisi pecah ketuban tong diantepkeun bawa geuwat ka bidan tong dicana ka warteg nyerek ngadon botrah meureun ka warteg mah datang ka bidan sok pantes ka bidan teh ka pasien Bu sok naik kana ranyang muhun Bu bidan kana kenteng maluhur deui tarik napasna pasti Bu bidan da tarik tamang Agustusan heujeunkeun terus teu kiat Bu kaluar kesan nu ageung nu alit ya Allah usapan ku cep maman bari ditiupan terus tong tarik teuing atuh kunaon bau budak can keluar sok ece Bu punten lah ya mumpung aya para tersangka ece teh kan korban ieu teh sok urang daremo ece kantos hamil teu kantos hamil aya di dieu lalaki nu bisa hamil tah awas kan bisa ge akang mah hamilan sekalipun segagah-gagahnya wanita pasti moal bisa dielekkeun gagahna awewe ku lalaki matak saur katerangan aya 4 nu teu bisa dipigawe ku lalaki hiji men sok aya laki nu men aya mencret ceuk 2 nu teu bisa dipigawe ku lalaki hamil sekalipun pangkat jadi kepala dusun sok Pak Kadus bisi Pak Kadus teu gaduh artos ku abdi bade dipasihan 30 juta tapi syarat Pak Kadus kudu hamil heula diburuhan sabaraha-baraha ge lalaki sina hamil tong boro-boro 8 bulan 2 minggu lalaki mah moal aya nu tiasa hamil tapi awewe Kang ya Allah sanajan awakna begang garing ipis leutik hidung hirup deui sina hamil kuateun awewe mah dilatih mawa gunung 2 ge bisaeun Kang tapi aku gogoh kuat aduh urang ya bisa mangul pare suku sorangan 50 kilo lah geus cangkeul matak tak ku akang diencangkeun ibu ngagegen budak 8 bulan rek kagok nyeuseuk dipihapekeun ka salaki osok tara sok mun arek keprok sakali urang daremo tah kitu teu malah likir atuh da lalaki teh Bu sugan ece teh bapak ya mihape rek ka madrasah heula ka mana-mana ge neng dicanakan ngan teh ka pasar dibawa ka pengajian ka kebon rek bobo neng isukan bakal neng teh kudu bisa ngarasakeun ya Allah mama tos ngahamilkeun masa 8 bulan nyusu abdi ka mamah teh 2 tahun geus 2 tahun mamah ngantunkeun angkat usaha ngabelaan neng ya Allah begitu berat perjuangan nu jadi inung pengorbanan demi rek sare teh neng isukan bakal karos ku neng bingung komo geus 8 bulan mah rek dibawa nyangigir sieun bahe Gaba budak hayo we nyikuan totojer ti jero hayang keluar bapak nanya ti luar totojer hayang ka jero deui untung teu perawis oge dibawa nang karak ieu teh kumaha sare teh cangkeng beunang dibawa nangku bisieun bitu dapat tuang anu antel kana kasur geuning tarang jeung suku mangangkang
mata khawatir Kang bojo anu hamil 8 bulan mah bobonang kuban teh kalah ungkul-ungkul kan juga odong-odong. Julaut kabadug geus suku pamajikan nu kusalakina eta pamajikan luhureun kasur muter jiga gangsing. Awas Kang, sing ngarasakeun geus gubrag lahir ke alam dunia Bu. Jawab, ibu nyeri teu ngajuru. Wadul, emaknya nyeri borosot deui. Nyeri rek teh nyeri kumaha? Ribuan urat pegat Pak tina bubututan pamajikan Bapak. Tong sieun neng resiko. Da taruhanna ge hidup jeung mati, hidupna meureun syukur, maotna ge maot syahid anu ngalahirkeun mah. Kaluar kesang nu ageung nu alit ya Allah cek bidan tarik napasku bidan tos teu kiat. Wayahna sok sakali deui. Tagening budak terek keluar. Hiji deui. Tagening ibu rambut tos katingali, padahal rambut si ibuna keneh. Ya Allah Bu, teu kabayang atuh nu dikaluarkeun teh ku ece teh badag, teu sabanding jeung sok asup. Sok nu kaluar mah gede bari gondrong, nu asup leutik bari gunul sok. Aya mami malalik kira mengarti. Kang lamun teu aya keajaiban Allah nu dipasikeun ka bojo akang, yakin moal bisa dipake deui tah pejet. Ribuan urat pegat masya. Bu, perjuangan orang hayang boga bud. Ketika budak teu soleh nyeri na hate ya Allah, mohon Bu. Sok bahasa budak ayeuna anjing. Dicarek ku indung ngalawan, dititah teh heula. Da beda budak ayeuna jeung budak kapungkur mah Pak. Sok ieu akang-akang nu sarukses teh sarepuh kapungkur mah nyakang urang nguping dehem bapak teh sieun. Sieun hormat. Ringkang aya bapak urang can di baju rek ngaji waktu ngaos. Wah, muni kuat cingkiu budak teh. Lumpat. Sieun dicarekan, can init ka pangajian, can init ka tajug ka madrasah. Ayeuna mah alah Bu. Budak wani ngalengkahan indung wani ngalengkahan bapak bahasa anjing bebel sia kehen. Buuk di bereuman leungeun ditato, nu kenca gamar cak-cak, nu katuh gamar keong. Na bujal gamar Doraemon, na bujur gamar Upin Ipin. Bahasa anjing ari jajan cilok alah. Alah we leungeun ditato di udak soang leweh euceuk. Tingali barudak ayeuna mah akang kita teh bisa kieu teh baheula da urang mah teu diogo atuh ku indung teh nya panya. Sok nu jadi ajengan nu jadi kadus ibu-ibu tiasa kieu teh lain meunang ngogo indung urang mah balangsak baheula teh. Abdi emut ibu umur 2 tahun hayong nuang ranginang teu pira. Ari abdi can aya wawasan da dibeuweung heula. Beureun budak ayeuna mah geuleuheun. Eta terus we indung teh ngagayem ranginang atuh mana nyesana eueuh. Sesana teh saeutik teh ceuk lolobana mah ciduhna we nu indung. Kabayang dihuapkan ka abdi mama atuh pilaku eta ciduh mama. Ranginang nama saeutik naon cik Bu nu dikaluarkeun tina lisan indung la ilaha kalimah thayyibah bari baca bismillah bagercu tong geuleuhnya da kumaha deui atuh sesana sakieu wayahna nya ngan mamah mangadoakeun ka hideup saku kalimah thayyibah mamah hideup isukan sing tepikeun ka kolot teh sing kuat iman bawa tepikeun ka maut ieu akidah la ilaha illallah geus pinter tong bos sombong ka indung komo ka bapa komo ka tatangga ka keluarga harianan sing akur jeung dulur tong pasea jeung tatangga la ilaha illallah sukses kabeh anakna ku ilmu ladang naon eceuk ladang dibere meunang ngabeuweung di pasantren bisul pasti budug oke aja bisa kita ladang budug heula Bu barudak ayeuna naon cik Bu di blender ayeuna mah modern bikeun ka barudak meunang blender pantes banyak anak-anak yang korban blender muter sirah minuman keras nu diutahkeun naon hulu peda jeung genot modal di kebun cau nalang sasedengkeun anu bakal nganterkeun ka bagjaan teh dunia akhirat anak anu sok kabayang ibu gaduh budak tilu di pasantrenkeun aya anu jadi tentara aya anu jadi bidan aya anu jadi kiai ibu keur sakarat engkak-engkak kantorojol anak nu jadi tentara mawa pistol ngariungkeun tatangga manggil tatangga saudara-saudara inung abdi keur sakarat wayahna pangmacakeun Quran mun teu pangmacakeun Quran dibedil hiji-hiji eta rajol anakna nu jadi bidan bari mawa suntikan segruk ceurik ningali inung keur sakarat mama hampura abdi can bisa mulang tarima ka mama mamah bade maot matong seur emutankeun kebon maku nyai mah keun tokoh maku nyai inung na ngorejat deui teu tulus eceuk torajol anak anu jadi ajengan pernah di pasantrenkeun masyaallah teu tega inung sieun maotna teu mawa kalimat thayyibah sieun teu mawa iman jeung Islam dicaketan bari ceurik mamah bade maot kadek nitip mah tuturkeun abdi ieu mah tuturkeun abdi tuturkeun Pak abdi sing puguh tuturkeun ka mana kalimah thayyibah la ilaha
dituturkan ku inung bapa nu keur sakarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lepas nyawa inung lepas nyawa bapa diantarkeun ku anak anu soleh bagja tenang ninggalkeun alam dunia hoyong kitu Bu matak neng kadenya isukan da anak nusok matak ngagoda iman nu kadua tiludun ya cinta mahkeun lah datar awet ayeuna meureun asa dunia milik duaan neng asa panggeulisna aa asa pangkasepna geus berubah isukan mah geus kolot mah geulis eta moal aya kasep eta moal aya naon atuh nu aya kanya ge geus boga budak mah ngurangan ka pamajikan teh gegedena mah ka anak muhun Bu ka urang mah 20% ka anak mah 80 bukti geuning salaki nya ka anak mah salaki ningali budak calanana morosot ku salaki dibenerkeun ka pamajikan mah geus kurang kanya pamajikan calanana geus benerkeun diporosotkeun ku salaki teh da geus kurang kanya neng isukan geus gaduh putra mah Allah neng tengah wengi budak nangis neng teh teu tibra ieu bobo teh koceak budak nangis cu geuning kieu resiko gaduh budak teh mamah terek bobo teh teu tulus atuh nenen genyel budak teh ece ngagenyel sugan teh geus rehe teh budak teh ece bisa tibra dan teu ieu bapana gogoakan bapana teh ganeng bapak era ku tetangga ulah sekolah waan sampeurkeun ka dieu tah sabelah deui nganggur kop tengah puting bapana jeung anakna parasmanan nu sabelah ku budak nu sabelah ku bapana tepi ka hulu susu teh offset nuju tuang bareng koceak budak ceurik baring cek salaki teh mamah tah budak geuwat urus lain panguruskeun lain pangomehankeun tah kang akang teh sing ngarasakeun tepikeun ka dingnya sing saling ieu mah inung tepikeun ka riweuh pamajikan nu katuh leungeun ngeupel sangu nu kenca ngeupel tai rek ngahuapkeun sangu rek ngalungkeun tai pabeulit sangu dialungkeun tai dihuapkeun capek neng Masya Allah ya geura abdi jadi awewe Pak Haji Gusti barang puting salaki di mana sare ayeuna ge di bumi jumahnya sing salamat sing hasil Bapak Maik bobo we ngarep-ngarep mamah nu keur buburu pidato teuy samaruk meureun ari pidato neangan duit ece padahal nya henteu katanggu haji teu da abdi mah ka dieu teh ridho teu niat rek neangan duit abdi mah ka dieu teh da teu leungit duit rek naon atuh ece abdi mah ka dieu teh hiji dionang ku Pak Haji jeung ku Bu Haji da kudu nama jadwal abdi teh penting ayeuna teh di Garut geuning teh ka Garut rek naon ka Garut da acara mending keneh ka dieu puguh dionang geus dionang mah datang abdi ka dieu yakin abdi ka dieu mah bakal loba dulur ece astag duit wae loba dulur cicing anu teresep ulah sukana tik cicing loba dulur ari geus loba dulur pasti balik dia bakal menang doa awas ulah sok goreng sangka ece butuh ku doa butuh ku duit jawab butuh doa butuh duit ulah sok fanatik uruskeun amplop uruskeun duit lah urang teh jujur hati-hati mah jerona urang teh butuh naon hok duit teh doa usaha iman tak duit bisa cenah urang teh nutupan ora teh kudu dipake keur salat teh moal mungkin meuli kena teu bisa make naon cidu anggar kudu make naon ibu eueuh duit malah rumah tangga aya pulus lulus eueuh pulus mampus benar aya cicis romantis eueuh cicis mah anarkis mata loba ayeuna rumah tangga hancur cerai gara-gara faktor ekonomi muhun Bu ngan eta ka hade duitna doa usaha iman takwa urang teh ulah teu ngadoa ka Allah da jelema nu teu ngadoa ka Allah mah disebutna jelema som urang teu butuh ku Gusti usaha kudu iman kudu kuat takwa kudu ningkat eta teh duitkeun masalah eta mah abdi mah da teu hayang diburuhan nu muruhan mah ka urang oge sadayana Gusti Allah sadayana kuku ikhlas urang gaduh peraosan ece gaduh peraosan abdi gaduh peraosan nu hajat sami ece dionang ka dieu ku nu hajat abdi sami yakin naon ece masihan kahadean nu hajat ngayakeun pangajian urang ngahajak kieu mah ngumpul ieu teh hakikatna Gusti Allah nu masihan pahala Gusti Allah nu masihan piala sarua Gusti Allah syariatna ibu tah mata abdi mah ka dieu teh sanes ece hoyong kenging doa kitu ami jadi amal mangga doa jadi amplop jadi amal ari ece kana amplop poe nyalahkeun abi tu batur ari ece maot rek mawa amal rek mawa amplop tah kitu sok aya di dieu nu beunghar maotna mawa amplop boro-boro amplop mobil lagi ditinggalkeun pamajikan dikantunkeun naon nu rek dibawa maot urang eueuh deui iwati amal urang dan nu maotna oge urang lain soleh jadi nu dibawa ge amal lamun ibu maot mau amal soleh kemang soleh maot rek mawa amal nu saha ibu mah teu gaduh perawasan geuning karunya mang soleh engke ceurik kunaon soleh ceurik Gusti abdi teh nganak amal ka mana dipao ku Pak Kadus
nu dicanak mah amal urang kan neng cinta tos teu aya modal nu kadua kukanya salakinya ka pamajikan pamajikannya ka salaki yakin ku saling pikanya rumah tangga sanajan geus kolot urang bakal sakit nah sare sanajan jeung aki-aki ngeunah tumaninah tumpak nini gitu ce doakeun terakhir Bu Haji sareng Pak Haji mudah-mudahan sami sareng nengna rumah tanggina sing runtut raut sauyunan bahagia dunia akhirat sakinah mawadah warohmah pengorbanan Bu Haji ya sadaya dikorbankeun Bu Haji sabaraha mamayar ieu teh pasti teh mahal ketinggalan ninggal garayo tiga sayang odeng panggung meuni agung abdi mah Bu Haji keung pang alim di ditu teh agung teuing gagah datar aya mu balik edan oh iya mah cenah ada biasana nu kieu mah panggung teh tos aya pongdut nu kieu mah sok aya pongdut teh di dieu naon aya pongdut teh sanes ari pongdut teh jelema ompong gendut mohon nah aja hiburankeun aya da urang teh perlu seninya mohon sok sapertos HP we HP mah teu doraka HP mah teu haram HP mah teu salah nu doraka mah lain HP na tapi jelema nu ngagunakeun HP lainana da HP nu merekna ih ari oco najig-jikanana atuh nu salah mah nu ngagunakeun HP gitu terus sok aya cenah mah kena aya WA grup ning Facebook saling naon itu teh bertemanan sok aya nama pamajikan boga nomerna aya HP-na aya SMS-an jeung pamajikan batur aya nu kitu atoh gitu teh kreatif salah kitu ce ngan daripada salaki nga-WA ka doma sok ce kreatif eta teh ngan kreatifna kreatif keuyeub ari keuyeub matana ka hareup melongna ari leumpangna ka mana jadi lamun aya salaki nu kitu eta teh ngaranna salaki puguh pamajikan teh hayang jajan boga duit kalah dibikeun ke pamajikan batur eta teh imah aya lawang panteuan ari ngajeleng tina janela eta teh puguh pamajikan ge hayang dibonceng unggal poe kalah mamawa awewe sejen eta teh ngaranna ojek nu kitu mah astagfirullah manya aya keuyeub momotoran teu kaharti Padahal yuk sing saling pikanya ku pikanya urang kasalaki ka pamajikan yakin rumah tangga bakal tumaninah tumpak sanajan nini cek paribahasana eta mah intina urang sing saling ngahargaan kewajiban kumaha kan menjadi salaki kumaha kan menjadi bojo insyaallah sanajan rumah tangga sagala teu aya cek paribahasana sanajan rumah tangga saameun sakopeun ari mensyukuri kanu aya mah insyaallah bakal barokah kebahagiaan rumah tangga bukan ada di materi tapi ada di hati harta bukan untuk sombong tapi harta untuk menolong kade nu beunghar ulah sombong nu beunghar ulah koret da dunia mah moal dicanak eta kongkorong ece ulah sok diamaikeun mending dikajerokeun tadi dikajerokeun mending keneh dijual daripada eta kongkorong ku salaki dipake kawin deui sok da ece mau ti payun kongkorong ku salaki dipake kawin deui jaba awewena teh balada ece nu dina grup WA nyeri hate mending keneh ti ayeuna jual eta kongkorong teh sok sodakohkeun ka kiai sinajieunkeun pasantren jieunkeun madrasah ece moal nyeri hate balik tak bakal jadi pahala caang keur di alam barzah tamat tepikeun ka akhirat ibu jadi amal ka hade bu tong amin amal heula nya amin ai kongkorong napel keneh ece mah Allahumma shalli wa sallim mubarik alaihi sakitulah nu kapihatur nitipnya nengnya iman sing kuat nu ngatak ngagoda kana iman anak awewe dunia matakla tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah peupeujeuh harta banda anak tong matak jadi penghalang kana jalan eling ka Gusti Allah Subhanahu wa taala geuning itu jurig mah tos sareng kataruih tu ti payun ih kapan ayeuna teh bade ngadong Pak Kiai teh mohon dawios ari jurig masuk tesenengeun kana ngadong jurig mah we ti parayun jurig ieu mah ceun teh jalmi mah jurig ngan bilih aya nu uhit ti payun acan ngadong eta teh ngaranna mingat nu kitu si cuma jurig-jurig mingat coba mudah-mudahan di pangalasan agama pasin areng barokah nya Pak Haji Bu Haji mudah-mudahan kasayan Bu Haji pengorbanan Bu Haji sing janten tabungan amal ibadah di payun Allah Subhanahu wa taala keringat Bu Haji anu dikaluarkeun berjuang demi anak demi keluarga demi napakah ka keluarga yakin bakal nyaepkeun sabing bilangan dosa ku ikhlas ku ridho sanajan teu aya hasil komo ieu aya hasil mudah-mudahan sing janten barokah kana kehidupan Bu Haji sareng Pak Haji oge neng anu enggal ditikahkeun janten putra selalu bahagia
dunia akhirat amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayana cipeueuh jalan Cieureih meuli kupat di abonan pepeueuh pami marulih ulah ngupat kawanan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaihi. Buah kaliki meserna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an aminan. Buah kaliki meserna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca sholawatan. Buah kaliki meserna di parapatan mun Bu Haji Apung sareng Pak Haji ngaku cinta ka abdi sing kersa ngaberkatan. Amin. Terima kasih atas dukungan semuanya. Buah kaliki mesna di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagarupi kalepatan mudah-mudahan tepang di lain kesempatan sanestu hoyong ngaosna di panjangan margi waktosna tos teu kapan keun aku paribahasa si kabayan meuli kina ti Cikijing meuli eunteng sisi pasar mun ngajina lila teuing ieu beuteung enggeus abdi mah teu ngajawab lapar. Kade ece nu acan tepan isya na tepan heula bilih kasiangan tepan subuh urang yuk alarmna bunyikeun sabab anu bakal ngaberkahkeun kehidupan iwal ti salat awal waktu berjamaah. Hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.